Malahan kamari gening urang diolo ku minyak saparapat beas 2 kilo duit 50. Nah ari pas nyoblos poho deui geblos ke si komeng. Satiap jelema boga takdir masing-masing, entong sok mawa kahayang jeung tong sok nolak sifatmu. Da jelema mah teu bisa dihayang-hayang jeung teu bisa dimungmu. Da urang pinter teh disebut kuno bodoh, urang bener teh disebut kuno salah, urang daek teh disebut kuno kedul. Matak hakikat ibu geus daek kudu bisa nuhun ke jelema kedul, da si itu nu kedulna jadi urang nu daekna. Lol jelema jangkung entong sok disebut taraje. Kurumu jelema montok bari petekok ieu teh awak atawa drum, tak ulah. Sare naon maksud kuring lain sare panon ieu tapi kade jelema sok sare panon batina beunta kana kalakuan batur nyaho kana kateuceurgan batur wabu akrab jeung kasalahan batur tapi si eta sok poho kana kasalahan diri sorangan sehingga hirupna asa bener sorangan. Well tah geus rumah tangga kadepruk geuning loba jalma nu daekan ngarit jadi macul oke, tengah peuting nyebor siap, ditanya jang baheula mah cinta ngeluh, nah ayeuna jadi daekan demi cinta ke anak jeung pamajikan. Matak ieu barudak awet tong sok tampikan bisi hiji waktu milik rezeki henteu apal bisa jadi ayeuna si eta sangsara ku mikir jadi beunghar neng nu bakal kuciwah hirup. Well bari jauh ka kota hayang meuli sate 20 tusuk kudu boga duit 50.000 da ongkos 20.000 matak abdi teh eureun kana sate tapi Allah mah maha adil unggal peuting abdi pengajian dina dus teh sok aya sate teuing di dieu ge abdi eureun meuli rambutan dan melakna ge di ditu mah teu jadi tapi kamari ti Subang dorog-dog rambutan malahan mah ieu teh Garut Wana Raja nu dikenal teh dodol cenah teuing kumaha engke we dina dus mun aya meureun heueuh lamun eueuh nah ngawara radul teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah qori qoriah mubalig mubaligo hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu mewah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Para pemuda panitia ieu kagiatan anu sami kusim kuring dipihormat malah mandar muga-muga sing jadi cukang lantaran datangna kasolehan pikeun urang sakumna sampeureun jaga di yaumil akhir. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon.
habis si pincu cek ibu pangaosan teh neangan ilmu geratanya ka ustad nu deket al ilmu nur ari ilmu teh cahaya nu jadi pertanyaan nah enggeus urang kauncoran ku ilmu urang jawabanana acan kabeh nu hadir di ieu tempat arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting harees wae kabeh ge arapal ilmu sodakoh infak jeung jariah tapi naha nyieun masjid teu anggeus wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ku beda pilihan ge kamari sok burger wae berarti lamun kitu ilmu urang teh boro-boro mah ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa padahal politik mah datang ge 5 tahun sakali nu Anies tong asapang Anisna nu Prabowo tong asapang Prabowona nu Ganjar ge tong asapang Ganjarna kekeh beas mahal mah ibu nu mikiranana ayeuna Prabowo cenah bejana menang geura sok ulem ku ibu wayahna kitu Bapak Presiden di sini ada yang meninggal hayang dipangtahlilkeun jawabanana sorry ye beda jeung ustad nu deukeut Pak Ustad aya nu maot hoyong dipangtahlilkeun jawabanana oke gas matakeun da politik mah 5 tahun sakali malahan politik nu hade mah politik rakyat leutik heuh jiga urang cing teh ibu saha nu dipilih abdi mah cenah hoyong Anies Baswedan cing teh naha mah jeung hayang Anies Baswedan hayang jiga Jakarta bari cicing di Wanaraja cing teh ari ibu hayang saha abdi mah Prabowo naha karunya 3 kali keok wae cing tari ibu hayang saha abdi mah Ganjar Pranowo naha dewasa jeung koloteun naon cirina eta huisan ta ieu ta politik hade politik nu luhur mah politik elit sok parasea ku politik lantaran boga kapentingan pan urang mah jujur we asa eueuh kapentingan malahan kamari geuning urang diolok ku minyak saparapat beas 2 kilo duit 50 nah ari pas nyoblos poho deui geblos ke si komeng teu make modal meunang ayeuna teh kitu anu beak modalna teh geuning keur di Cisarua di Cimahi heuh stres kunaon mah jeung stres hayang jadi ternyata takdirna teu jadi duit geus beak sawah geus beak ditejeh ku pamajikan atuh ente teh make kolor partai kaluhur baligo saja jalan teh kitu we coblos ari abdi cing teh ulah ngarasa dosa teuing miluan abdi di tukang wah cing teh usum kampanye ieu coblos nah da sajam dikerem di rumah sakit dianggap gelo duaan kunaon make jeung si eta stres lantaran judulna hayang setiap jelema boga takdir masing-masing entong sok mawa kahayang jeung tong sok nolak sifatmu da jelema mah teu bisa dihayang-hayang jeung teu bisa dimung-mung ayeuna pangajian kieu satakar kebek hayang tapi takdir Allah lain moal jadi jadina ieu pangajian teh jujur lain kahayang diri tapi ku takdir Allah kuring bisa datang ka ieu tempat lain pedah jag-jagna kuring lain sehatna kuring tapi kodok jeung kodarna Allah matak hayu urang tarimakeun kana kodok kodar pangeran tah ieu ceuk ibu judulna pangaosan neangan ilmu jalma nu bakal kaancikan ilmu teh hiji iwati jalma nu mampu ngosongkeun hate jadi jalma nu kosong hate mah teu ngarasa bisa teu ngarasa mampu teu ngarasa daek didaekeun bisa dibisakeun alus ge dialuskeun matak jelema daek ulah boga rasa daek jelema bisa ulah boga rasa bisa jelema pinter ge ulah rasa boga pinter da urang pinter teh disebut kuno bodoh urang bener teh disebut kuno salah urang daek teh disebut kuno kedul matak hakikat ibu geus daek kudu bisa nuhun ka jelema kedul da si itu nu kedulna jadi urang nu daekna nu bener kudu nuhun ka nu salah naha sabab teu mungkin urang disebut bener ku jelema bener Pak anger disebut bener teh ku jelema anu salah maka oncoran atuh jelema bener teh kudu mampu ngoncoran jelema salah lain ngaledek jelema salah manusia teu cicing dina hiji darajat kadang ayeuna bener isuk bisa salah kadang ayeuna salah isuk bisa bener
Tayana ibu lalajo kuring make bajuna baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa, sabab kuring manusia biasa lain manusia luar biasa. Matak tong diugung-ugung teuing, tong disanyung-sanyung teuing, era disebut al-mukarrom teh. Al-mukarrom Bapak Ustad na gerhana jug sadar we tadi ge salat subuh kaberangan eta al-mukarrom. Al-mukarrom Bapak Ustad na gerhana sadar yatim teu katulungan, miskin teu kabelaan. Al-mukarrom cek batur justru disebut al-mukarrom teh jujur era demi Allah. Disebut kiai, disebut ustad, disebut ajengan era da kuring teu acan pantes. Da kiai ajengan jeung ustad mah disebutna ge warasatul anbiya, pewaris para nabi, ngawariskeun naon nabi atuh ka para ustad, ngawariskeun adilna, bageurna, agung islamna. Sedeukeun kuring can bisa bageur, can bisa ngagungkeun Islam, can bisa nyieun adil. Matak geus we urang mah anggap kuring biasa, bapak biasa, jelema biasa-biasa. Ieu ngomong ge ngomong biasa, teu ku Arab. Dalamun kuring ngomong ku Arab, ibu jangar abdi lieur. Teu ku Inggris. Atau cobaan ku Inggris, in the name of Allah the merciful the compassionate, ngartos teh ibu. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti magrib. Ai kieu mah ngomong biasa kusuna merenah. Matak salaki kudu apal ka pemajikan, lamun pemajikan can bisa bahasa Arab, ngadoa teh tong ku Arab, ai can mampu jeung can bisa mah kusuna ge da jadi. Lamun salaki ngadoa ku Arab, ibu teu ngarti ulah waka diaminan. Ulah dapon maneh Arab juga amin, amin. Geus eleh amin ge. Darek ngadoa eta salaki Allahumma inni as'aluka ajwajaini solihatan. Pan ibu teu ngarti juga langsung amin ya Allah. Tanyakeun ka RT gitu salaki abdi ngadoa Allahumma inni as'aluka ajwajaini solihatan. RT juga seuri naha ngarti di jerona. Allahumma nun Gusti pangeran abdi ini saya tos najisim abdi as'aluka nyuhunkeun kagamparan salira Gusti ajwajaini pamajikan nu kadua cek ibu amin sarua we satuju. Mata hadirin kaum muslimin, jelema nu bakal kaancikan ku ilmu iwal teh jelema nu kosong hate. Boro-boro mah ti kiai, boro-boro ti ustad, boro-boro ti ajengan. Hayam bakal jadi ilmuna. Doma bakal jadi ilmuna, anjing bakal jadi ilmuna. Ku guru ibu ti hayam buluna ditek-tekan dipulas warna bodas, Taufik Hidayat di Pangalengan jadi juara internasional ngagebugan bulu hayam. Atuh endogna bapak teu bola rokok cokot nog hayam jual ka warung lumayan sabatang udude. Atuh dagingna sumber gizi, atuh tulangna apana aya seblak tulang. Atuh ti kotokna tong dipiceun hek karungan loba jadi jelema haji lantaran ngajualan ti kotok eta hayam kabeh manfaat. Matak manusia boga umur teu manfaat hampura keok ku hayam. Bener ya. Hiji guguru deui kana domba. Eueuh ngadat domba hayang selop, naha tempo cokor domba. Geus diselopan. Lamun domba lapar dikencarkeun paling nyokot daun sampe. Nah, ari manusia lideklek pagerna, diala daunna, dirabut betina, dihakan cangkangna. Bener ya. Mata kadoma teh kali-kali mah pun guru gitu. Nempo deui anjing tong dibaledog, tong disiksa, anjing anapna genep, tapi teu pernah dunia heureun ku anjing. Malah mandar aya guruaneun sakadang kana anjing, palebah mana urang kudu guguru ka anjing, sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ke 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate rujad saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuf kana kanyerian batur. Teu, matak jaga bibir teh. Najisna anjing mah bisa dikumbah tapi najisna baham manusia mun geus nyerikeun hate batur moal aya cai nu bisa ngumbah kana kanyerian batur. Bener ya. Lol jelema jangkung entong sok disebut taraje. Kurumu jelema montok bari petekok ieu teh awak atawa drum tak ulah. Paingan atuh itu teh nyokot pager habek kana tarang urang, kunaon batur neungeul urang, bongan bibir urang dieusian ku cacian. Salamatul insan min khifdil lisan, salametna jelema teh gumitung bisa jeung henteu ngajaga lisan. Batur salah tong sok diomongkeun, naha bisi kasalahan malih kasorangan.
Keun budak batur nu baungna, budak batur nu salahna, keun da budak batur teu urusan jeung urang, kade nu jaga mah budak urang bisi lebih baung batan budak batur. Pan teu saeutik ai budak batur diomongkeun si baung jeung si bedegong, ai budak urang lebih edan, kumaha ceuk itu karaos. Kahartos ye. Mata kelalakuan kehidupan manusia entong cekas teuing kana kagoreng patutan batur tapi kudu cekas kana kagoreng patutan diri sorangan supaya jadi jelema teu ngarasa bener sorangan. Bener ieu teh. Mata hirup motong sok lalajo ku panon ieu mah panyakin ge hiji nunutan kadua sare. Jelema anu nunutan maruk teu cilaka gede mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun nu 1.000 koropak datang dadakan ke nunutan angka hiji katempo angka 0 teu katempo geblus nu 100 disigeng ku DKM HD cenah mani infak aing teu sadar juga aing sidik nu lapur teh 100 datang ka imah ditagih ku pamajikan Pak mana keur beas ngahuleng harita keneh astagfirullahaladzim kunaon Bapak istighfar wah mah cilaka sodaqoh dianggap cilaka. Kunaon bapak teh kalau pesan jurig tuh jurig dibawa. Kunaon bapak teh ngasupkeun nu 1.000 ayeuna bapak nunutan ngadon geblus nu 100. Nah ada juga jarete eta pamajikan kumaha ceuk pamajikan ceuk aing ge eureun ka masjid teh. Ngadon sarwana. Langsung eta pamajikan init ka masjid ai mamah rek ka mana ka masjid cicing maneh mah di dieu kuya. Heudeuh naon ngabongkar koropak. Tina nunutan. Naik deui panon ieu mah aya sare jelema nu sare leuwih bahaya. Datang poe Jumaah dekul ka masjid ker kerek batur ngahotib sare batur ngadoa sare batur wiridan sare bubar ti masjid si eta nu bakal ngocobrot bab masjid teu hayang cenah Jumaahan di Wanaraja naha ustad ge saresat kitu cing teu sia gagabah ka dulur urang nyebut sesat. Oh cenah rek teu sesat kumaha Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah wiridan acan poek di masjid nage. Tanyakeun kapun lanceuk cing teh bener di dieu pemuda Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah wiridan ceuk saha ceuk si itu tong dianggap cenah naha molor ti barang datang. Sare naon maksud kuring lain sare panon ieu tapi kade jelema sok sare panon batinna beunta kana kalakuan batur nyaho kana kateuceurgan batur wabu akrab jeung kasalahan batur tapi si eta sok poho kana kasalahan diri sorangan sehingga hirupna asa bener sorangan. Well tah. Ya. Tuh mata hayu urang beunta panon batin da ieu lalajo ku panon ieu mah ibu aya merek pi ustadeun sok we tetempuan buru aya teu kuring merek pi ustadeun ngaran-ngaran ustad mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek kurumuy teu geuning ustad sarupa kitu jug tala'al badru alaina da ka urang mah kuat cempe eueuh mah eueuh tola'alan malahan dilebake kuring aya ibu-ibu make jeung nanyakeun ka mana cenah Sep cinta bade pangaosan kalem we cenah ustad lagi bakal telat bari ka urang teh Pak lamun aya di dieu anjir pakmen da tuh jigana lamun aya ka dieu hayang balik ayeuna keneh oh cing teh ibu sok telat nya cenah nana gerhana mah telat wae si eta cinta ngomongkeun urang nyeri hati henteu seuri we. Nah atuh cep ustad mah jeung saperti kitu beda jeung batur akeun bae teu kudu sarua awak mah da ieu mah sakadar awak ibu ngalusan awak enteng teuing jeung awak mah dialus-alus ge keukeuh keuna kuruksak buk hideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri lucu nini eueuh huntu seuri keeng Abah baheula keur ngora ngadar sukro drok mata resep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro huntu unger hiji-hiji ngadon huntu kateleg sukro keluar artina manusia eueuh nu kudu disombongkeun mana bukti eta datang kolot teu bisa nolak matak manfaatkeun selagi urang keur ngora manfaatkeun selagi urang keur jagjag manfaatkeun selagi urang keur masih boga umur sabab hiji waktu bakal dipenta pertanggungjawaban tina eta umur. Awak ibu di alusan enteng tinggal make lipstik tinggal make blush on tinggal make sifat geulis ngan eta geulis eueuh pangaruh lamun haseum pamatu da jelema geulis mah teu diwedak teu di lipstik tapi marah mai amis budi someah daredeh ngeunah basa ngeunah carita eta geulis asli
ieu mah tuh bibir urah hak beureum halis dikerok ganti ku patlot udak make blas on ongkoh di dieu teh beungeut tirus make blas on lucu aya nu kemu mah make blas on aduh hampura timpa teh hasem beungeut ka tetangga aya geulisna eueuh mata geulis teh terpancar dari hati anu paling dalam wayahna ibu mun hayang geulis hate omean ayeuna awak ibu ngareneng kade ulah ngareneng awakna wungkul kudu bareng jeung hatena da teu saeutik kajadian awak ngareneng hate teu ngareneng bubar pangajian ge ngomongkeun tiung nyengsol batur awakna mah ngareneng ngan hate nu teu ngareneng bapak ngareneng di masjid kade urah ukur awakna wungkul kudu bareng jeung hatena awak ngareneng hate teu ngareneng bubar ti masjid ge ngomongkeun salat batur adi macana urang euy salatan jeung utek-utekan tong sok kitu nu utek-utekan batur nu jeceng bapak nama kejeng kudu nempon utek-utekan pan bapak mah jeceng ieu mah geuruhan naon utek-utek hayang dikoet ucing itu ngalawan komo jeceng loba anak ya beuki lalieur tong sok saban geureuh hidayah lain milik ustad hidayah lain milik manusia loba budak keur bujangan baung bedegong ka sawah mumul ngarit sudi geus rumah tangga kadepruk geuning loba jalma nu daekan ngarit jadi macul oke tengah peuting nyebor siap ditanya jang baheula mah cinta ngeluh nah ayeuna jadi daekan demi cinta ka anak jeung pamajikan nya eleh ku cinta mah bener teu kah matak lamun ibu boga minantu kadul kukut piara paraban etang-etang gaduh marmot lah manusia moal cicing dina kadul seumur-umur benernya nasaha baheula ibu da ibu ge sarua atau juga barudak nu ayeuna bahkan bisa jadi leuwih saha tabareto anu bobogohan dinu poe keur lalajo calung teh saha baheula nu dititah ku kolot teu ngagugu teh bedegongna nya saha ta baheula anu nolol tina janela nolol dak dipeletok ku hancib teh Pak Ustad nyao artina urang teh ngalaman masa-masa goreng patut hirup Pak ayeuna geus kolot narek tuluy-tuluyan goreng patut hirup budak ngora ceuk paribasana salah dina ngalengkah wajar budak ngora nu paling paur mah aki-aki salah lengkah disebut teh tua-tua kaladi ka mana cing teh bah beger deui aki-aki beger payu ge moal barudak ngora aya wajar jeung pantesna balaleger da sidik ngarora keneh aki-aki beger aduh ampun ya Allah mata hadirin kaum muslimin di mana atuh ilmu bakal ngancik di jelema nu kosong hate mata hayu urang kosongkeun hate da jelema nu kosong hate mah bakal sanggup dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu malang hate bakal eah-eahan lamun barudak ngora ieu jadi panitia heuh bisaan sakieu mah ibu da ibu macan tangtu kan aya kagagalan di budak ngora wajar barudak keneh keur dialajar angguran ibu kudu ngabingbing tanya jang ti mana anggaranana kurang tawah henteuna lamun kurang naha emak mah kejenanya kurang heuh lamun kurang emak moal datang si eta pi omongeun tanya ngarah budak ngora teh sumanget gairah engkena teh gagal budak ngora cek aing ge nyahoan dinaon maneh tak ieu nu pi omongeun wae tah bari ngaran acara kieu teh pan dibagi tilu hiji aya rakyat anu udunan bari datang alus duitna datang awakna datang ngadukung aya oge rakyat teh anu awakna datang ngan duit teu datang-datang alus eta ge awakna ngadukungkeun bae duitna meureun teu boga nu paling paur nu katilu awak teu datang duit teu datang isuk der ngocobrot di tukang nu kitu pika araleun mah well nya sok kudu bisa ngamaklum karena kesalahan batur sabab hirup manusia bener salah pada boga daek kedul pada boga alus goreng ge pada ari ibu pernah daek pernah ibu daek pernah kedul lamun pernah daek jeung pernah kedul tong nyaritakeun kedul batur geuning ibu ge eta pernah kedul jiga batur bapak osok bener
osok salah lamun urang osok bener osok salah tong ngomongkeun salah batur geuning urang ge osok salah jiga talung keneh jadi jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna da kapanggih nu paling paur jelema salah teu kapanggih akhirna deudeuyeun saha eta ieu tanu hadir baroga salah teu kapanggih naha dibunian ku pangaosan nemrak batur menyeun salah di jalan Allah diomongkeun ku urang jelema salah eta diomongkeun ku urang bisa aya kesempatan Allah ngahampura lantaran ku urang dicaritakeun wae kasalahanana nu paling paur mah ieu nu dipuji wae ku batur Bapak Ustad Nanang Gerhana saya Bapak Ustad mah saya pelebah mana saya beri panggih karek sakali yuk init kalemur urang nu nyebut saya teh bakal apal rujadna awak kuring mata entong kalemur abdi sieun kabongkar kartu baheula ge pernah pan abdi teh ngaheureuyan budak awewe asli keur abdi kuliah sangsara teu boga duit kuat nyeri teh Kang geuning nya ngaheureuyan awewe ditolak teh aduh nepi ka sedihna nepi ka ayeuna Pak cing teh Neng kimaha cita lamun akang mileuleungkeun ka Neng jawabanana anjir teu sudi beri ingkah aduh nah cinta baka jeung alim ka abdi hoream ka jelema sangsara nu eueuh gawe nyeri tah mikir ngan ku ditolak harita abdi jadi mikir kumaha carana abdi bisa hirup sukses boga duit boga jabatan boga sawah bisa nyieun imah bisa meuli mobil mikir matak ayeuna kieu teh jujur ladang mikir ti si eta ayeuna si eta geus kawin jeung nu beunghar Pak gedong nasi grong mobilna mewah sawahna lega nolol kamari corona 2 tahun bangkrut ayeuna teh dan nepi ka cek kuring lebok cek hate geus corona pilana dijual kongkorongna dijual geulangna dijual ayeuna teh make kongkorong si eta teh ngan kongkorong nu teu bisa dijual da tina lajada ladang tina COD-an anu eueuh suratan teh geuning diinjem ku tetangga pake hajat teh punten cenah mah kongkorong warisan padahal kongkorong eueuh suratan hidup penuh dengan kepalsuan malahan mecerai ayeuna teh ayeuna mah jujur ka kuring teh ngadeuketan nyieun perjanjian cenah abdi hoyong penak cenah teh entong waka keur sibuk jual mahal wajar baheula nyeri hati anjir tepung minggu kamari cing teh aya naon ayeuna mah cenah abdi teh bade nampi AA hampura abdi baheula ngahina ka AA jawaban abdi asa dibentar guludug hampura Neng ayeuna mah geus lain level matak iya barudak awet tong sok tampikan bisi hiji waktu milik rezeki henteu apal bisa jadi ayeuna si eta sangsara ku mikir jadi beunghar Neng nu bakal ku ciwah hirup well dapon maneh salaki dapon maneh kabogoh urang baong bedegong keun bae da masakna moal aya jelema bager saumur-umur bener Bu lain mah kabeh jelema kudu hirup manusia teh di katuhu aya malaikat di belah kenca aya setan kadang-kadang urang teh jadi malaikat bisa jadi setan bisa salaki ibu keur jadi malaikat aduh muji-mujina ka ibu moal aya nu panggelisna ratu keur kahidupan akang iwati Neng pret dereg-deg mah pasea anjir pamajikan nasihat teh bagong euleuh eta geura kan untung pamajikan anak jadi malaikat aduh AA nyebut bagong ditampi berarti sapepeting abdi hees jeung jaluna anak jadi nanya atuh mun kitu mamah bagong ari abdi anak naon ditunjuk udah anak begu jang maka sesegrok tuluy-tuluy keur jadi malaikat urang lemes na beak ti karep keur jadi setan kadang-kadang beureumna beak ti karep matak di dieu fungsina a'udzubillahi minasyaiton tuh bener ya naik deui abdi tengah heureyan budak awewe deui Pak teu bosen da keur umur 23 tahun cinta Neng mageulis akang sakieu lumayan cinta kumaha lamun dipileuleungkeun ku akang moal cenah moal nyeri deui eta urang cinta nama jeung embung abdi mah nya ge lumasa geulis ngan abdi mah bodoh abdi merek neangan jodoh teh anu goreng tapi pinter si ieu akal-akalan naha heuh pan ngarah boga budak cenah geulis nangala ka abdi pinter nangala ka salaki jadi ceuk batur teh nya geulis nya pinter abdi munur dereg-deg kawin ada boga budak teh lain kitu
bodoh ngalah ka indung, goreng ngalah ka bapak. Keur mah bodoh goreng hirup deui. Artina Pak, nu ngaran takdir teu bisa direncana ku akal manusia. Bisa teu ku akal manusia henteu, kuring hirup cicing di Logawa jauh ieu onaman rada kota. Kuring mah jauh Pak. Kabelah dinya jungkrang, kabelah di jungkrang. Can digigireun kuburan, amit-amit Gusti. Mun balik pangajian tetong penting teuing cek si emak oge sieun. Cek si emak. Nah hacing teh emak pernah pan harita luhur kuburan juga. Abdi teh kikieuan we karena harapan kuburan da keung teu wana teu wani teu wawuh teu wana teu wani teu wawuh kitu we. Dituturkeun ku barudak sarua teu wana teu wani teu wawuh. Nah juk nolol abdi mah wawuh becir we abdi lompat. Si horeng wawuheun hancip nu gelo teh tah. Cing teh aya bebengok hancip sok ngaheureuyaan. Sadil atuh cenah ustad ku kikituan. Jauh. Mata kuring ngomong sunat teh da urang mah urang sunat. Teu hararayang teuing nyarita ku Indonesia bisina ibu ngadidik budak so ieu. Awas jangan main sisi balong. Nanti teu kejebur. Pan teu ecreug teh. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Kurumuy akina ti kota, cucu kakek dicari-cari, gok di dia, begitu baraleg. Sunat we atau sunat. Posisi lemur kuring hawana tiis, melak rambutan terjadi buahan nu aya teh daunna, melak kadu terjadi kadu nu aya teh daunna. Asli detiis atau hawana teh nadi. Sing sumpah Bu. Bari jauh ka kota hayang meuli sate 20 tusuk kudu boga duit 50.000 da ongkos 20.000 matak abdi teh eureun kana sate tapi Allah mah Maha Adil unggal peuting abdi pengajian dina dus teh sok aya sate teuing di dieu ge abdi eureun meuli rambutan dan melakna ge di ditu mah teu jadi tapi kamari ti Subang dorog-dog rambutan malahan mah ieu teh Garut Wanaraja nu dikenal teh dodol cenah. Teuing kumaha engke we dina dus mun aya meureun heueuh lamun eueuh nah ngawararadul teh. Aduh ampun. Tuh. Di mana atuh letak ilmu teh? Dina kosongna hate. Rambut, alis, kumis, janggot, bulu dada, bulu bitis. Punten cenah cep anu kalangkung kumaha ibu we lah. Teu mungkin dicaritahkeun. Rambut manyangan, halis teu manyangan, bapak kudu sadar, ibu kudu sadar. Kalau mana sadarna, yen Allah teh ngajadikeun ibu, geuning Allah ge miara ibu. Mana buktina? Ieu rambut manyangan, halis teu manyangan. Dipiara ku Gusti Allah. Coba lamun ku Allah diantep buuk panjang, halis panjang, da keung atuh tetempoan. Teu kabayang sakasep-kasep kuring ceramah halis assalamualaikum. Timpa teh mustami sarua ramueuk waalaikumsalam. Nu paling paur panganten anyar anu mana ateuing kumaha sia we. Waos dijieun tina tulang dan jero panangan aya tulang. Tulang mana nu manyangan? Tulang panangan. Tapi naha waos tina tulang teu manyangan. Nya kabayang sakasep-kasep bapak rangeteng huntu. Ceuli ku Allah dijadikeun tina tulang. Tulang naon? Tulang lunak. Coba lamun pahili tulang ieu bebaskeun kana ceuli. Aduh, panganten moal teh rajet beungeutna kagudal gadil. Allah maha sampurna maka nyiptakeun manusia ge kalayan sampurna. Henteu teu sampurna geuning aya nu hideung sampurna. Mana deuk hideung-hideung ge sarua bakal menangkeun jodoh. Malahan mang nahani ka jeung nu hideung genah. Nama ge jeung genah bangsat ge teu tulus. Sing teu kunaon make jeung teu tulus. Heuh cenah jam 11 peuting bangsat datang lampu pareum kurumuy bangsat pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan. Matak tong coba-coba ngahina ka jelema nu hideung aya hikmah di balik eta. Bener. Nu jangkung tong diledek ku jangkungna, nu beke tong dihina ku bekena. Hareupeun Allah masarua boga tugas masing-masing. Nu jangkung tugasna nyokot buah rada ngora da jangkung, nu beke nyokot endog di kolong. Da beri ngorona. Tuh artina bogat matak tong anti dengan kehidupan perbedaan aya tugas masing-masing. Nya. Asli ieu teh. Tuh, matak sok atuh ilmu teh tinggal ngamalkeun.
entong ngajul bentang ku asibung tong nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana waruga urang geuning ilmu teh taneuh cai angin seuneu guguru ibu tina taneuh mah teu boga panyakit dendam diidek dileyak digeulehan dikeumahan dirujitan dicuaan genep bulan halodo nolol hujan sapoe jukut hejo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui tukang tani seuri deui pare jadi deui eta taneuh matak lamun di dieu aya jelema anu boga panyakit siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah dendaman ka batur bisa jadi si eta taneuh sengketa komo nu haseum beungeut mah meureun taneuh kuburan tapi ka seuri teu kuat ditahan naik deui kana seuneu teh panas ibu hayang salamet kuring hayang salamet tong kapanasan diri ku milik batur tong kararab awak ku harta batur naha nyiksa awak sorangan batur nu meuli korsina urang anu nyeri huntuna batur meuli mobil urang nu nyeri huluna batur meuli sawah urang nu ratuk angeunna batur meuli motor urang anu modarna kunaon eta beut nyiksa diri ku kapanasan diri ku milik naik deui kana cai dipenet ku ibu cai naik ka luhur penet deui rembes ka handap dipenet deui dupak cai artina nyieun ka alusan tong kahalangan ku jelema nu ngewa nyieun ka alusan ulah dumeh batu resep da nyieun ka alusan mah lain karna nu resep lain karna nu ngewa nyieun ka alusan mah karna Gusti Allah Ta'ala ikhlas ngaranna tak ieu ge abdi diajar ikhlas datang ka dieu ti Cimaung sumping ka dieu kana 3 jam ka dieu teh mawa mobil make bensin tuh abdi teh ikhlas sodako harta ka urang dieu kaduana abdi teh nerangkeun ilmu ieu teh saeuteuk eutikeun berarti abdi teh sodako ilmu katilu jadi silaturahmi nu teu babuh jadi babuh nu teu apal jadi apal oh ieu geuninana gerhana teh tuh tilu teh pahala teh lamun ti dieu teu mere ongkos keur kuring kumaha atuh lamun urang dieu mere ongkos keur kuring wayahna tilu pahala leungit ngan duit meunang tinggal tanya ka ustadna eta kitu salira cep ustad bade milih artos bade milih pahala kira-kira jawaban abdi naon alus suudon hirup teh teuing haben pengajian kudu bersih hate eteun hirup suudon kitu amit-amit Gusti eta beungok ustad har abdi ustad dong duit atuh kumaha tuh pahala engke urang nyieun deui lah artina urang teh hubud dunya artina kuring teh lain hate nabi matak ibu tong ngugung-ngugung tong puja-puji entong kuring lain nabi anu hatena lembut bagaikan sutra kuring mah lain manusia biasa yu atuh neangan ilmu ti Kangjeng Nabi tah bageurna solehna alusna Nabi bager soloyong aya tetangga ya Rasulullah aya korma ditepetik dibikeun ya Rasulullah aya lauk disair dibikeun tinu kitu we guguru mah Rasul abdi ngadamel balong brek we sakintal setengah nepi ka ayeuna teu sudi melak deui nah tiap aya semah nguseup aja nguseup dipikir-pikir urang anu bobolna habon melak si eta nu barang hakana anjir komo lauk mujair bari beureum beunang dibakar kuat nyeri tah hate ai deuk ngomong apa cek ustad ai teu ngomong TBC nu akhirna mending atuh nyieun balong sakalian artina kuring lain nabi lol Kangjeng Nabi dibere domba dipegat di jalan ku nu miskin ya Rasul naon eta domba cek nu miskin keur abdi we kumaha cek Nabi heuh kop milik maneh rezeki maneh anak kuring di dia bakal inu mere pegat di jalan dibikeun moal geus suudon deui atuh da aing mah nerangkeun bersih hate teh ngawaradul wungkul teuing teu percaya kana beungeut urang matak lalakon Isra Mi'raj teh hakikatna mah keur bersihkeun hate Pak toong bacaanana subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa subhana maha suci Gusti Allah matak gerapiceunan panyakit sirik pidik jahil kana ya istren panastren dudupak rurumpak teu kaopan segukan ejeung punungan bongan diri geus nyebut subhanallah jadi subhana teh maha suci Gusti Allah aku atuh maha suci Allah teh ku bersihna hate urang jelema nu bersih hate dihina batur tara ngalawan diledek batur tara amek dipitnah batur ge tara naha aya hikmah di jerona boga dosa anu kudu dipupus ku pangledek batur aya dosa anu kudu dipupus ku panghina batur matak batur ngahina ngaledek ka urang jujur hate moal nyeri bahkan nuhun nama ke jeung nuhun Allah ngajangjikeun urang bakal dipupus dosa ku pangledek jeung panghina batur well
hese banyak hati gitunya anggar we diledek mah yang nonyok anjir. Urang oge lamun ka uleman sasalaman jeung panganten aya abah-abah cek abah-abah eta abdi keur sasalaman jeung panganten tad jeung ira hadek nyusul kuat hayang nonyok anjir ka si eta kesal ngan Allah Maha Adil aya nu maot isukna tatangga si abah eta datang abdi datang cek abdi bah ira hadek nyusul. Mantak bisa di pemuda nucan kawin hega anu ngomong gitu ira hadek nyusul tungguan ka anu maot hadir bah ira hadek nyusul kampleng nyabok sia teh rada gelo cenah kakolot titah modar gitu heucing teh lain bab gitu abah teh ulah nyanyahwanan kana takdir batur da geuning abah ge teu apal takdir sorangan. Sing jero subhana teh maha suci Gusti Allah bersihan ieu hate sirik pidik jahil kan dia istren panastren durupak rumpak teu kopan cegukan penuh ulah aya batur nyan gedong milu unggah batur meuli kursi milu diuk batur meuli mobil milu atoh batur menang harta milu bunga inilah nilai hate nu diwengku ku subhanallah kunaon maka jeung kudu bersih hate Allah deuk mere pelajaran hirup ngaranna Isra jeung Mi'raj. Isra perjalanan Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa itu keur Nabi ai keur urang Israna naon keur Nabi Isra teh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ai keur urang Israna naon hah jeung liurnya keur Nabi Isra Mi'raj ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ai keur urang Israna naon berjalan Nabi berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa urang ge kudu berjalan ti mana berjalanna tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina pedit jadi bager tina goreng jeung salaki jadi alus tina sok pasea jeung dulur jadi akur tina sok pasea ka inung bapa jadi tawadu ka inung bapa inilah nilai Isra keur urang we haben we Isra Mi'raj ka kolot hampir dek nyakar haben Isra Mi'raj dibere duit ku salaki saeutik beng nahi kana naon Isra ibu teh atuh ka salaki dibere ku salaki 1 juta nuhun aa dibere 500 nuhun aa teu dibere pisan nuhun aa hesenya awe kitunya otak abdi mah neangan jodoh lain neangan nu ngaguyupuk tiung lain teu lepok lain neangan anu ngagamis ngangsar lain neangan anu pinter baca sholawat lain neangan anu pinter baca Quran lain telepal lain neangan anu sok ka masjid lain naha ka masjid mah kumaha abdi we abdi pamimpinna abdi ka masjid pamajikan bakal milu tiung kumaha abdi meuli pamajikan bakal make sholawat kumaha abdi maca pamajikan bakal ngiringan tapi hiji pamajikan nu lain kumaha salaki bab duit matak pangneangankeun awewe nu teu beuki duit aya pemuda teu hesenya tuh cek si ibu ge hayam cenah cep kuriak teh anak urang ciak atuh hese nah kajian tiung ngaguyupuk kajian gamih ngangsar kajian sholawat dibaca geus berurusan pabeliut jeung rasiko hampura anger sok jeding ieu teh merekna teh padahal ibu teh ulah kieu ka salaki teh haben we kieu sing Isra atuh sadiberena da lalaki bage bakal sadar usaha teh keur saha Kang lamun lain keur pamajikan coba nah ngan sakieu teu ngeunah tah ku leet kusang kesang luat leet ngoprot capek gawe asa teu kapake tung duit gede teh hayang mikeun kabeh nah sieun isu baruntak nya benernya otak ibu teh ulah kieu wae kumaha lamun maot hese nilep teh pan maot teh dia ditilepkeun da si eta mah loba kieu pisan atuh ka salakina kieu we haben jepret deui untung RT pinter geblus 5.000 di dia nilep sorangan atuh lalaki ge sarua lamun urang geus boga pamajikan tong sok tumpat tempo ka awewe sejen bisi engke maot hese nilep pan maot mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun nutup panon teh nutup da eta mah ku sabab loba tuang teh engka jadi kieu sabeula kade ieu mah dongeng wadul tong dipercaya. Subhana maha suci Gusti Allah bersihan hate Isra keur urang berjalan tina pedit jadi bager tah yatim bakal katulungan miskin bakal kabela sakedeung deui datang Ramadan nah teu tega urang mah datang Ramadan bungahna bebeakan keur buka aya keur buka keur sahur Ramadan can datang baju mah geus dikonsep ti ayeuna keur nu beunghar coba si miskin nyegruk ti ayeuna keneh deuk kumaha nyugemakeun anak buka hayang jeung naon sahur hayang jeung naon baju rek warna naon geus bingung keur nu miskin bade disirah teh bener
matak lamun di dieu aya nu hadir jelema beunghar wayahna pangjaminkeun jelema nu sangsara beas bere sakarung duit bere gope mahi sabulaneun puasana jongjon usaha henteu well hese nya aya ge nu beunghar bika kieu nya anjir tempo tungtung hirupna sangsara deui tanu kitu patut nah apa nalika urang barang bere ka batur nulungan batur maka si itu nulungan ka urang ngan lain nulungan ku hartana batur ka urang tapi nulungan ku doana sehingga awak bakal jagjag umur bakal panjang rezeki bakal anger hirup bakal parek budak bakal saloleh pamajikan bakal solihah kunaon sababna aya doa tatangga nu dibantuan ku urang lamun pedit weh kumaha doa tatangga sing beak sing ledis mun aya tuyul atoh beakeun tu tuyul si itu tuh inilah nilai Pak. Ternyata urang sehat urang jagjag aya doa batur matak ngabejaan kuring ka jelema anu beunghar tong pernah harta dikekeuweuk Allah teu menta gede tina 1 juta menta 25 tina 2 juta dudu penta 50 ibu gemeureun baroga karek 1 juta mah boga teu meni karunya 500.000 gaduh di bumi 200 aya 200 kalkulasikeun zakat tina angka 200 teu gede 5.000 perak kuring nyekelan karek 5 juta mah alhamdulillah berarti zakatna kuring 150.000 sok penting ieu urang kaluarkeun ku sararea keur engke nulungan bisa jadi banyak harta urang 1 juta keluar 25 nu 25 bakal nyalametkeun 875 lamun 25 tadi keluarkeun maka jadi penyakit ke angka 875 dibikeun ka anak bakal harak anakna dibikeun ka pamajikan bakal bawang pamajikanana didahar ku urang jadi kulit jadi daging jadi bagal pangawasa jadi sumsum jadi balung hampura bakal jadi penyakit sabab aya hak batur nu teu dibikeun ku awak urang well 10 tahun nu teu ngaluarkeun duit 25 tina 1 juta 25 kali 10 tahun geus ambil 15 juta maka lamun kurang teu dikaluarkeun nu 25 tina 1 juta rumah sakit mana nu rek diungahan bakal batang penyakit anu mabeakeun angka 15 juta ayo para pemuda boga rokok reret kan gigireun bisi teu udud lain sosoranganan keun bae cenah maneh mah tong milu ngenyot tah si eta atawa bae cenah maneh tong ngarokok urang ngadurukan we kop seseup ku maneh si eta da beda rasa atuh heupan sarua haseup heuang ngedalin rasa sing bageur urang sing bageur bener teu Bu piraku ieu nu hadir ti handap nepi ka dieu ditaksir ku kuring ieu nu hadir aya 1000 jelema mana aya asli teuing rek naraon ka dieu jigan rek lalajo layar tancel ieu pemeran filmna kitu atuh mana Sri Kandina 1000 jelema datang ka dieu andai kata ngaluarkeun angka 10.000 tina angka 1000 sabaraha Pak bantuan ngitung 10.000 dikaluarkeun tina 1000 jelema sabaraha yai ku barodona matematikana yai sabaraha 10 juta 10 juta andaikan datang bulan Ramadan aya fakir jeung miskin ditulungan ku beasna ditulungan kedengeunana si miskin moal macul si miskin moal ka sawah deuk melaan puasa naha nyampak di imah pamere ibu teh di dieu nilai ibadah agar urang nu sabenerna well tamata bari si miskin mah jasana gede si miskin aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyin kuburan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun aya di dieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan nyalira tuh aya pasaran kitu asup ku sorangan ngagotong sorangan taboeh ngebuntel diri sorangan eueuh nu ngubur ngajejakan diri sorangan eueuh nu nganteur acolok-acolokana sorangan kitu ternyata nu ngaran hirup urang teh butuh ku batur matak hirup kudu hade jeung jeung kuring mah ibu jauh urang Cimaung abdi mah ibu urang Marna Raja bae teu bauh deui jauh
Jeung nu deukeut sing alus mah. Ulah ngagung-ngagung ustad jauh aya nu deukeut dia laledek sedil anjir. Kumaha nyebut ka ustad deukeut ustad kukut teh ku teh anak disebut anak emeh ustad. Tong sok kitu kuring mah jelema jauh tah hargaan mah nu darareukeut. Bener pemuda? Asli itu demi Allah. Tuh. Sok atuh tina pediit jadi bageul. Tina kedul jadi daek Isra teh. Berjalan tina kedul jadi daek. Tah lamun bener ieu Isra engke teh masjid subuh bakal pinu, lohor bakal loba, asar bakal aya, magrib bakal nyampak, isya moal saat Isra. Lamun ayeuna pangajian judulna Isra Mi'raj, subuh eueuh, lohor leungit, asar beak, magrib hiji, isya beak ku Persib, gol. Beritu keur adan atuh perang adan jeung gol. Naon maknana Isra atuh lamun seperti kitu? Pemuda bisi urang baong heuh da rumasa urang pemuda keneh, urusan baong bedegong pada boga nya Kang nya. Atuh hayu urang muntruk-muntruk tina kabaongan terus luncat kana bebeneran kadar eta bener teu geuning berat sok diledek ku batur leuheung maneh tobat ku hayang nonyok ka si eta da ya kuring make baju kieu calana kieu soka cobaan sabulan deui ulem dek digamis dek diudeng dek disorban yakin da bakal aya nu ngomong euleuh ustadna cager anu aneh parek hirup bener teh rada bararanga teh ya geuning nya ayeuna ibu-ibu sing alus kanu jadi salaki balik nyaba salaki balik macul samut na lawang panto geuning bapa sumping nya mah gek diuk na bang barung laan sapatuna porosotkeun kaos kakina ulah coba-coba nyebutkeun bau tarasi nah ikan duit na beuki geus diporot ka kaos kakina nyokot cai anu tiis bari teu make gula bikeun kanu jadi salaki suruput jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina bawa kacai cenah mandi beres mandi der cenah salat puliwed ibu kahareup geus salat bapana hapunten jisim abdi capelung seri putunuh geuning bapa melaan jisim abdi nyuuh ibu nalahunan salaki sanajan imah butut duit teu boga di dieu bakal terjadi sakinah na rumah tangga tapi Kang ieu teh jujur ceramah teh jero teuing ditempo tina kiceupna ibu-ibu da eueuh nu kitu eueuh salaki datang teh jugi we menang duit teu talamun eta mah aya cek salaki teh boro-boro make jeung duit sagala rupa aduh Senin Bang Emo Salasa MBK Rebo PNPM salaki moal betah di imah lamun pamajikan loba curhat nu karek ditu patut heueuh nya sok sing alus bubar ti dieu ibu teh geuwat tangkep salaki aya eta cek salaki kunaon maneh balik pengajian jadi lebay Isra yuk urang Isra saingga tina Isra Mi'raj saingga tina Isra berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina daek tina kedul jadi daek tina goreng jeung dulur jadi akur tina sok paseha jeung tatangga jadi tara tina goreng jeung kolot jadi alus ini nilai Isra hayu lakukeun poe isukannya bisi ibu boga dosa ka inung bapa geuwat nyuuh hareupeun inung sakedeung deui datang Ramadan emak hampura abdi can bisa nyugemakeun ka emak hampura abdi can walakaya bisa mere ka emak hapunten anak minta hampura ka emak sakedeung di Ramadan urang silih bebaskeun antara urang jeung urang atuh abdi oge da biheung datang deui pan ka dieu teh aya nu ngulem mah bisi ayeuna boga dosa ku sikap ku pola ku perilaku abdi hapunten ibu sakedeung deui rek Ramadan urang silih bebaskeun nya bisi ibu pernah ngaledek abdi insyaallah di hampura ditungguan cenah minta hampura ayeuna teh bisi itu kakara jelema bakal mi'raj ai mi'rajna Nabi Muhammad mati Masjidil Aqsa naik ka Sidratul Muntaha mi'rajna urang deuk naon atuh mi'raj Nabi ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha deuk tepung jeung Gusti Allah tak urang ge mi'raj teh tepung jeung Gusti Allah di mana tempatna na salat boga ka susah boga ka bingung tong ngomong jeung tatangga omongkeun dina salat coba aneh ngomong jeung tatangga tapi omongan bingung euy urang mah cek tatangga teh kunaon salaki henteu usaha geus lila kumaha cek tatangga urang leuwih bingung nah pan teu gebleg salaki sarua jeung jelema ngomongkeun ka bingung jeung jelema sarua jeung ngadu-ngadu ka bingung matak bejakeun ka bingung mah ka Gusti Allah di mana tempatna dina salat
matak salat teh istainu bisabri wassolati innallaha ma'as-sabirin. Jadikeun salat jeung sabar sebagai cukang lantaran keur nulungan urang, maka galau susah bisi di dia ya neng pegat jeung kabogo bebejana salat. Allahumma uzurni fi musibati wa khlubni khairin minha. Ya Allah, abdi pegat jeung cucungik si eta, gentos kun langkung sae tibatan si eta, kurumuy ustadna gerhana. Allah amin. Asli itu teh bebejana salat. Ibu salaki beger bebejana salat. Tong di update na status pi omongeun karena naon da tetangga moal minuman tuan anu geuleheun maka kasurak teh lebok cek aing oge teh menang di bejaan sidik eta teh mantan urang si eta teh bebeja Gusti Robi caroge abdi nuju ka goda kuranda anak dua leahkeun manehna lembutkeun hatena uihkeun rasa kacintana hawatos kapun anak ya Allah abdi mohon abdi paluk abdi taluk abdi sieun lamun salaki kagoda deui ya Allah abdi nyarenkeun ka salira Gusti eta ta doa nu sok salat kanyataan masalah ki beger lain kitu doana ya Allah lamun keur ngabonceng sing ti kusruk lamun mana keur beger sing gempa lamun keur di laut sapu ya Allah tuman cenah ku tsunami aduh eta doa kuat nitah maehan batur sing ecreg doa teh doa mah kudu alus ka batu kagorengan bales ku kahadea ibu dihina dicaci dimaki diledek difitnah tong nyeri hate lalajuan buah buruk mah teu kudu eundek-eundek buah buruk teu kudu ala buah buruk teu kudu petik nu buruk memurag sorangan bisi akang dihina batur dicaci batur diledek batur tong dilawan bisi sarua buruk tungguan ku waktu si eta eureun sorangan. Bener Bu? Inilah makna Isra jeung Mi'raj. Mana siap? Cing bantuan pemuda saha nu rek maca shalawatna. Ibu bade ngayakeun acara naon neng? Ngaranna naon? Oh gelar sorban, nah dus. Meureun gelar dus. Ya teh dia heula ya. Mere urang oge. Cicing heula ulah keur keprokan gua eueuh duit teh. Aya. Ini tuh papaya neng kanu pikahanap tong waka barhali. Nuhun nya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus guys, sallallahu sareng ibu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok dacan tamat. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه wasallam. Ibu miwah bapak sadaya kumbargi sim goreng sejak angkat deui masih kena daerah ieu da ngan duka kaditu tak apa. Ya, mudah-mudahan ibu sing sarehat. Amin. Milik rezeki anu tos disedekahkeun sing manfaat. Amin. Urang sarenkeun deui ka panitia heuh terserah kumaha ceuk panitia engke namanya. Dari sedekah nu ikhlas mah teu loba pertanyaan geus dibikeun geus we. Dek dipake kana naon antap we kumamarenehanana dan penting mah urang mah geus mere. Ibu meuh bapak sakitu nu kapihatur mudah-mudahan ibu sing sarehat. Amin. Sing parek milik, amin. Sing dareukeut rezeki, pala putra putri urang sing soleh tur solihah, atur rumah tangga urang sing sakinah mawadah tur warohmah. Oge doakeun Pak Ustad Pak Kiai nu aya di ieu tempat sing paranjang yuswa. Sabab nu ngaran ajengan Ustad Kiai teh eta teh pakuna dunya. Dunya ge nyelong lamun eueuh ustadna, maka ustad teh pakuna dunya. Muga-muga aranjeunana dinaungi ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggalin di pamrih hampura anu katedak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.